Lain ahli ekonomi ngomongkan tentang perekonomian pasti meleset. Lain ahli alfiah kemudian nyana ngomong-ngomong tentang grammar, tentang pembacaan. Nyana lain ahli nahwu atuh kanyahoan bae. Nyana lain ahli bilagah ngomongkeun bilagah bakal ti soledat. Nyana lain ahli thariqah ngomongkeun thariqah wajen kukumaha ge ti soledat bae. Nyana lain ahli Allah kemudian ngomong-ngomong tentang ilmu thariqah jeung hakikat ti soledat kajen kukumaha. Wajen kukumaha. Moal berani, tidak ada yang berani menjelaskan tentang marifat kecuali ahli marifat, dan orang yang sudah marifat tidak akan menjelaskan tentang kemarifatan. Kaharti teh Gus ya? Aing ge teh kaharti. Tuh, sekali deui. Masih mau bodoh sih. Tidak ada yang berani menjelaskan tentang marifat kecuali orang yang sudah marifat, dan orang yang sudah marifat tidak akan menjelaskan tentang marifat. Kumaha teh sih? Aing ge bingung. Masya Allah karim. Nah, iya, marifat sifat makabehan geus. Geus. Kuari nosok anu ozok nyanyikeun wujud girang bakot teh sakara. Usar kan? Cing, teu boga kanyaho ngomong. Itu nyaho cicing. Itu nyaho cicing. Ya nyanyahoanan ngaranna kan. Eta nu kitu nu ti heula maka dituna. Eta banget. Ieu urang rata-rata ibadatnya kos kitu tah. Jadi sangeuk sebab teu dibere ngeunah. Nu mantak teu dibere geunah nu timbul sangeuk lantaran teu wauh ka Allah. Teu wauh ka Allah mah teu sangeuk. Urang kuari titah datang ka imah gitu. Bintang film nu ayeuna teh sakara? Nu tenar teh nu bagus nu geulis teh sa? Ngomong. Geus da tarolah sia mah teu nyaho nu kuari keur tenar mah da nu buburi gilan da. Ola be ola. Maleh ayeuna ente tidak ka imah ola embung. Kunaon sih hiji teu wau nomor kadua dicarekan. Sebab naon gitu? Sebab eta teh sangeuk we sangeuk sebab teu wau. Kajen teuing hayang nyaho nyana osok narima tamu urang embung sangeuk ka ditu. Kitu nyaho kaistimewaan Allah tapi kulantaran urang can wauh ka Allah sangeuk. Adzan madan waktu datang jem make nu mahal, jem mahal. Bo bede di jamna ge. Mahal. Jengkol mah eleh. Tapi karena salat teu diperhatikeun eta jam jang naon? Jam teh jang ngatur waktu salat. Asal geus tara salat siap tara waktu salat tah eta ngaranna jam mangpaat. Ieu mah jam dipapake salat henteu. Eta inget ka abah kula almarhum. Kula cicing we waktu salat zuhur teh. Aju henteu berjamaah. Aju abah beres turun salat teh kula masih kena diuk bae. Datang dijiwir bae. Sia make jam teu? Make bae. Ai teh jam. Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi Sa'id al-Khudri riwayatkeun apa saking Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu muga-muga dilar bendu safa Allah anhu saking Abi Sa'id al-Khudri gula hale ngucap ya Abi Sa'id ngucap lafaz kunna nuntiha ana ingsun sadaya iku ngawehkeun ingsun sadaya ing zakatul fitri di zamanin Nabi ing dalam zaman Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam so'an ing sa-so' min ta'am kang tetep saking papanganan au so'an atawa ing sa-so' min tamrin saking tetep kang tetep saking korma au so'an min syairin atawa ing sakula kang tetep saking kacang syair au so'an min zabibin atawa ing sa-so' kang tetep saking zabib au so'an min berasin atawa sakula saking beras. Eueuh di dinya dina kitab murah mah eueuh
ketemal mah ya. Muttafaqun alaih yaiku muttafaq alaih wa fi riwayat kutadaping dalam riwayat utai lafaz awsa'an min aqitin atawa ing sakulak saking akit. Gola Abu Sa'id ngucap sapaki Abu Sa'id ngucap lafaz amma ana fala azalu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu fi zamani Rasulillah. Anapan utawi ingsun iku maka ora gingsir gingsirisun ikung taken ingsun hu ing sa' kaya oleh ana kaya barang kang ana ingsun iku taken ingsun ing ma di zamani Rasulillah ing dalam masa Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Deren-deren cik Abu Sa'id kuring mah ngaluarkeun zakat sakumaha kuring ngaluarkeun di masa Kangjeng. Kuring mah di model-model dihulah dihelah ngarah gampang. Makin ngagampangkeun ka agama makin tereh moal ngaluarkeun. Makin ngagampang-gampang makin ipis iman urang. Contoh urang deuk salat ngagampang-gampang lah moal salat sunnah lah langsung bae farduna sapira sunnah. Sakali dua kali kebal-kebal nu wajib lagi henteu. Kebal-kebal nu wajib lagi henteu. Tah eta gampang-gampang kana ibadah kos kitu. Urang salat tahajud tuh genep rakaat isuk malah 4 bae. Isuk malah 2 bae aja cukup 2 ge nu penting mah hudang bae. Kebal-kebal moal. Moal. Cek masing-masing teh putih lo kabeh teh. Kos kitu teh. Teh shalawat. Urang di istiqomahkeun ba'da salat 11. Nandakeun cinta ka Kangjeng Nabi terus 11 lantaran ngabesan kebelah disakalikeun ka asar pada zuhur teu pada asar teu kebelah pada maghrib abe tenang dihijikeun qada mun sarak urang mah terus pada maghrib capek henteu isuk mulai tah terus sakali henteu ka ditu maca henteu maca ka ditu henteu nu geus kitu. Kan lamun jelema mantap salat maca shalawat aya sinar Kangjeng Nabian di beungeutna. Ieu mah kan lain sinar Kangjeng Nabi nu aya sinar karunggoni nu aya sinar karung ayam atau kokoreh bae. Tuh kan kadeulean kan sinar-sinar dina beungeut. Atuh kadeuleu sinar naon bae kadeuleu sebab aya malaikat. Orang sering maca Quran, malaikat kan aya di awak urang. Khadam. Orang sering maca sholawat, aya malaikat. Sering istighfar, aya. Kadeuleu kan sinar. Sering di kantor, ieu sinar kantor aya. Kadeuleuhan. Orang sering di mana ngaranna di toko, kadeuleu sinar toko. Kadeuleu. Aisyah luluguna dagang wah masalah kan anu balanja macem-macem anu di blow anu di keriting anu make rongres anu make celana panjang anu rada pendek anu pendek nu nyingkap aja gua deh dia teh bagaimana sinaran kan sinar kadeuleu sinar. Masya Allah, hayang ngabersihan mata, besalilah hirup hese. Geus bersih-bersih, kayak aya deui jamur, ngaranna jamur. Geus bersih jamur. Aya anu teu bisa dibersihan ku saji pendi mengerak. Jamur ngerak. Jadi mun kaca teh mah ieu mah daripada herang pepes. Dibersihan geus karatan. Iya awak kurang teh ulah sampaikeun ka karata. Ayo bersihan. Moal kebel hirup di dunia ngan mampir doang. Ya Allah, mun ingat kadinya urang. Gusti Allah naku kau dipake lalagaan hirup. Ketika urang kuari isuk maot misalnya ya.
isuk maot keur carita amal geus sabaraha nu kaliwat ku urang peuting teu pake tahajud, geus sabaraha peuting nu ku urang kaliwat teu make teu dipake maca Quran, sabaraha peuting ku urang kaliwat teu dipake maca sholawat. Mun ditanya ku malaikat, ente kan gampang jawabna, seluruh peuting eueuh ibadahan. Enteng bae pan jawab ke malaikat, ya kan? Mentak cek malaikat seluruhna masuk neraka. Enteng deh bae malaikat. Iya urang leha-leha, masya Allah karim. Wali Abi Daud dalam ikut tetap kada Abi Daud telapad la ukhriju abadan ila so'an bahasana orang betukeun ingsun dalam salawase angin ing sakulak al ma'nal ijmaliu wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fal ma'rifatu maka utai ma'rifat ala nawain tetap ingat rong warna ma'rifati sifatillahi ta'ala siji ma'rifat ing sakehe sifat Allah ta'ala wa ma'rifati zatih lan ma'rifat ing zat Allah. Fa ma'rifatu sifati takunu hadzal jismi fid darain maka utai ma'rifat sifat iku anaya ma'rifatu sifat iku dungduman hadzal jismi iku dungduman jisim ing dalam dasarara wa ma'rifatu zat lan utai ma'rifat zat takunu iku anaya ma'rifatu zat hadzal ruhil qudsi fil akhirah iku dungduman ruhil qudsi ing dalam akhirat kama qala Allah taala kaya oleh ngadawu sapa Allah taala ing ayat wa ayyadnahu bi ruhil qudsi wa hum muayyadun lan utawi iya nas kabeh ayyaduna nas khosoh iku kang den kuatan kabeh biruhil qudsi kalawan ruhil qudsi atawa wa hum lan utawi rijalil haqq rijalil haqq auliya wa hatani marifatani lan utawi ikilah rorone marifat rorola tasuan iku ora hasil ya karone hatani marifatan illa bi ilmain angin kalawan ilmu rara ilmu zahir wa ilmu batin suwiji ilmu zahir lan ilmu batin al mazkurain kang den tutur karone bihima kalawan karone ilmu zahir lan ilmu batin kama qala alaihi salam kaya Allah ngadawu kangjeng Nabi alaihi salam ing lafaz al ilmu ilman utawi ilmu iku ilmu rara ilmun bil lisan suwiji ilmu kalawan lisan wa zalika hujjatullah ala ibadi lan utawi mangkana ilmun bil lisan iku hujjah Allah ing atas pirang-pirang hamba Allah wa ilmun bil jinan lan ilmu kalawan ati fadzalika maka utawi mangkana ilmun bil jinan al ilmun nafi iku ilmu kang manfaat li husulil maqsudi kadue ngahasilkeun kang den sejak yakni ma'rifat ing Allah kalawan ma'rifat khosoh. Urang hirup menang ngadamel Allah ku ayana kitu urang titah wauh ka Allah jelema nu teu wauh ka Allah moal bisa ibadah deuk kumaha ibadahna lamun teu wauh ka Allah ngawaukeun ka Allah dua rupa hiji wauh kana sifat-sifat Allah nomor kedua wauh kana zat Allah ma'rifat ka Allah ma'rifat sifat takunu hadzal jismi fid darain eta bagian jisim dina desa dua
dunia jeung akhirat. Mulai orang belajar ngawauhan ke Allah melalui pengenalan sifat nu wajib di Allah 20, sifat nu mustahil di Allah lalawananana tinu tadi 20. Dan selanjutnya wujud kidam baqa mukhalafah lil hawadits qiyamu bin nafsi wa daniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar. Terus sampai selesai dibagi aya anu patali jeung kitu dibagi karena itu sifat salabi ma'ani maknawi etalah sifat nafsiyah sifat maknawiyah ma'ani dibagi kos kitu sesuai jeung ilmu tauhid eta mah pengenalan sifat. Terus we urang ngaji wujud arti da wujud ayana Allah wajib sebab aya dadamelanana di antara dadamelanana adalah tai kotok. Geus ayana Allah didalilan ku ayana tai kotok beres. Eta tai kotok bisa jadi dalil. Tuh Allah aya naon dalilna aya Haji Pendi dalil sanajan kos kitu ge dalil eta tuh kan Allah aya naon dalilna aya dadamelanana mustahil aya dadamelana eueuh anu ngadamelna percis kos ayana tapak kebo mustahil eueuh kebona naon deui aya dadamelanana berarti aya nu ngadamelna percis okos aya ambe ka irung mustahil mun eueuh nu ngaluarkeun eta sarua eta kos karar itu tah eta teh nu kos kitu eta mah ngan sakadar babalik ka najisi di dunia di akhirat lah tambah tauhid TK atuh dina zomkeun malah dimarawiskeun malah didangdutkeun eta tauhid teh geus puguh digambuskeun eta tauhid nu kos dinyanyikeun ku ari dinyanyiikeun eta tauhid teh tauhid cangkang patali jangan sakadar ka awak kos kitu eta mah geus engke urusanna lage ka dituna syariat ngagendeng tah nu kos kitu ngomongna ge atuh budak urang mah hirup atuh kudu bersyariat atuh teu bersyariat mah teu bisa salah henteu teu salah tuh hayang boga duit tuh usaha bener kajian kuku bage bener jasa tuh kudu nyareat yang gering mah tuh kudu ka dokter salah henteu aja kumaha atuh teu kuku baha ngan datang ka dinya doang teh urusanana urusan syariat tauhidna urusanna jang sakadar lisan awak doang tambah kos kitu mah tuh teu meunang banggi bahaya haji bae marudah tauhid kos kitu mah mengpelehe diaji jalan tauhid ngajar malah mah pohara jasa ajo dibere gering nyana geus ngomongna ge jabatur ge ngadahar eta tapi jate gering ja aing mah ko ngadahar eta jadi gering jabatur ge teu dahar kamari teh ngabesan jate nyeri beuteung ku aing mah nyeri beuteung ku ieu Gusti Allah wilah bulai tah ka Gusti Allah nyedekeun tah eta takos kitu tah eta tauhid ngaranna tauhid cangkang lamun jelema tauhidna ngan datang ka dinya doang eta salat mah salat malah hebat salatna mun loba jelema tahajud ge tahajud nya mah duha satungtung aya jelema terus bete reuneun wates
Ya salat 2 rakaat, usolli sunat 2, Allahu akbar. Aya kana jelema 2 deui, Allahu akbar. Aya kana jelema Allahu akbar. Aya kana jelema Allahu akbar geus 8 rakaat ieu. Aya kana jelema pindah deui nu sajen Allahu akbar. Nu itu eueuh, aya deui jelema Allahu akbar. Dihitung-hitung 20 rakaat. Duha. Lantaran aya jelema tauhid teh ya, tauhidna tauhid mengkeleh. Pas kitu. Masya Allah. Itu kos menteri teh di zaman Soeharto. Kos menteri. Kiai ngabahas tahajud bahwa solihin itu tidak ada yang tidak bangun malam minimal 2 rakaat. Apalagi kalau wali Allah menghidupkan, meramaikan malam dengan ibadah kepada Allah, yaitu tahajud. Perlu dibahas aku kiai. Beres menteri, beresnya menteri. Kalau tadi kiai membahas tentang tahajud di malam hari, alhamdulillah saya telah bisa tahajud siang malam. Hebat. Kalau kiai coba tahajud malam, saya sudah melaksanakan siang tahajud terus. Goblok deh sudah. Tanya ke Pak Harto, bagaimana Bapak juga tahajud siang? Ya saya juga udah bisa siang malam. Sarwana. Eta bangsa guruna atau kos JPN atau muridna ge kos itu. Teu beres. Masa sih tahajud siang malam? Atau engke ge duha siang malam. Alhamdulillah, kiai-kiai kan cuma pagi doang duha. Saya sudah siang malam. Tahajud pokoknya duha. Waduh, Masya Allah, pohara ya. Teu pakai aturan. Termasuk Rajeng Soeharto teh anak-anak ini Masya Allah umur segini udah bisa 30 juz, nanti kalau udah besar mah bisa 40 juz ini mah talar Qurannya. Eta kan jadi tetep baik lamun aya jelema lain ahli agama ngomong agama pasti disoledat engke ge. Lamun aya jelema lain ahli politik ngomongkeun politik disoledat. Kos kula atau ngomong politik sering disoledat. Atuh kajian teuing aing ieu. Sabira aing disengsarikeun ku ahli politik, sadaekna sia jeung serikeun aing. Eta emang aing mah bodoh ieu. Eta keur ngomong wae. Ngan bodoh-bodoh ge aing geus pisan ropong. Sia kadaraka beres. Je. Tuh, lain ahli ekonomi ngomongkeun tentang perekonomian pasti meleset. Lain ahli alpiah, kemudian nyana ngomong-ngomong tentang grammar, tentang pembacaan. Nyana lain ahli nahu, atuh kanyahoan bae. Nyana lain ahli bilagah, ngomongkeun bilagah bakal disoledat. Nyana lain ahli thariqah, ngomongkeun thariqah, wajen kuku mage disoledat bae. Nyana lain ahli Allah, kemudian ngomong-ngomong tentang ilmu thariqah jeung hakikat disoledat kajen kuku. Wajen kuku mage. Moal berani. Tidak ada yang berani menjelaskan tentang marifat kecuali ahli marifat, dan orang yang sudah marifat tidak akan menjelaskan tentang kemarifatan. Kaharti teh Gus ya? Aing ge teu kaharti. Tuh, sekali deui. Aing mah bodoh sih. Tidak ada yang berani menjelaskan tentang marifat kecuali orang yang sudah marifat. Dan orang yang sudah marifat tidak akan menjelaskan tentang marifat. Kumaha teh sih? Aing bingung. Masya Allah karim. Tah, iya marifat sifat makabehan geus. Geus. Kuari nosok anu ozok nyanyikeun wujud kirang bakot teh sakara. Moser kan? Cing, itu boga kanyaho ngomong. Itu nyaho cicing. Itu nyaho cicing. Ya mah nyanyahoanan ngaranna kan. Eta nu kitu nu ti heula maka dituna. Eta mah. Ieu urang rata-rata ibadah teh kos kitu tah. Jadi sanghok sebab teu diberengeunah. Nu mantak teu dibere geunah nu timbul sangeuk lantaran teu wauh ka Allah. Teu wauh ka Allah mah teu sangeuk. Urang kuari titah datang ka imah gitu. Bintang film nu ayeuna teh sakara?
nu tenar teh nu bagus nu geulis teh sa ngomong geus da tarolah sia mah teu nyaho nu kuari keur tenar mah da nu buburi gilanda ola be ola maleh ayeuna ente tidak kaima ola embung kunaon sih hiji teu wau nomor kadua dicarekan sebab naon gitu sebab eta teh sangeuk we sangeuk sebab teu wau kajen teuing hayang nyaho nyana osok narima tamu urang embung sangeuk ka ditu kitu nyaho keistimewaan Allah tapi kulantaran urang can wauh ka Allah sangeuk adzan madzan waktu datang jem make nu mahal jem mahal bede di jamna ge mahal jengkol mah eleh tapi karena sholat tadi diperhatikeun eta jam jang naon jam teh jang ngatur waktu sholat asal geus tara sholat siap tara waktu sholat tah eta ngaranna jam mangpaat ieu mah jam dipapake sholat henteu eta inget ka abah kula almarhum kula cicing we waktu sholat zuhur teh aju henteu berjamaah aju abah beres turun sholat teh kula masih kena diuk bae datang dijiwir bae sia make jam teu make bae itu jam naon emang kunaon gitu sia geus sholatan jam waduh nu aing dijiwir kieu bae ya eta jam teh dipapake teh jang sholat cenah aduh hebat tuh tuh mantak inget bae tetangga kuari tuh buka kartu bae gula dah aduh antak kuari sok diomong-omong eta baheula bau panas dijiwir lantaran haji pendim nu ngajiwir atuh teu berjamaah tetangga kuari jadi ieu teh balas dijiwir bagalak abah baheula galak jadi ka jam-jam dibawa ku jana sia dipamulikeun jam ku aing cek cenah teh jang atur salat dipake bae salat henteu tadi eta jam dibantikeun ku aing ye ulah tuh bah galak abah wasit kuarina nu mentek kula sok ngomong gitu jam dipake berjamaah ti lo deres mesti salat keneh mah ieu teu berarti salat aja eta jam jang naon teh jang naon ayo tuh yang keren cek geuneuh emangnya nama ti heula ka ditu meureun Masya Allah ya, makrifat data gareja mah syariat aya syariat mah engke ge bika jadi pangeran cek Tuan Syekh Abdul Qadir lamun urang terus-terusan make syariat bae teu make hakikat jadi pangeran sia cek Tuan Syekh Abdul Qadir nya Fathur Rabbani tok geura waduh tuh nang aing ngabangun ieu syariat kan nang aing eta lamun eueuh aing mulai kan tuh ieu teh nang meuli aing balas usaha aing alhamdulillah ku Gusti Allah syariat teh make syariat keneh ngomongna mah tapi kan nang aing mun cacak-cacak eueuh aing ge kumaha tah tuh si itu nang aing nyakolakeun aing syariat kan nang aing eta kebal-kebal leungit syariat teh jadi pangeran nang aing kabeh nang aing kabeh tuh eta kan syariat tuh asal leupas bae tah ngomong syariat asa nang aing bae je mentak urang dagang mah dagang ngaranna ge bersyariat hate mah ka Gusti Allah kalamun dibere untung bae engkena bakal ngaku jadi pangeran nu mantak ku Allah dirugikeun teh abe ulah ngaku jadi pangeran malah lolobana rugi abe daun abe inget bae ka pangeran sebab inget ke dongeng eta teh Sayyidul Baghdadi teh dongeng aya jelema teh inget-inget ka pangeran cek Allah teh ieu budak teh inget bae ka pangeran padahal mah sehat nang aing eta nya bere harta berlimpah nang aing coba ku aing dibere gering dek dibere gering mulai nya Allah Malik astagfirullahaladzim ya Allah subhanallah astagfirullahaladzim malaikat bebeja ka Gusti mending digeringkeun bae cenah emang kunaon cek Gusti keur carita dongeng supi kamari manyana keur teu dibere gering teu pernah zikir ka Gusti kan kaambe ku kula zikir teh kan seungit ka ambeuna kemudian salilanya teu pernah gering bau jasa hangru
barangnya negering sengit ka ambeuna lantaran terus bae Allah istighfar lah mending digeringkeun we Gusti cek yang tuh malaikat ge nitah ngageringkeun ka jelema kos kitu mah kadu tilok zikir-zikir bah sebab teu ka ambe-ambe bagus kunyana nah engke ku Gusti Allah disehatkeun deui coba sehat nyana inget teu ka aing barang sehat saeutik bae ya Allah poho deui bae oh kos saya jelema ieu kos saya jelema moal dibejakeun ngaranna tabrakan ceger potong sukuna potong urut ka dokter alhamdulillah make tongkat bisa ke masjid Jum'ahna nu tilok jubah tatayna jam 10 geus datang ka masjid nyana neangan tihang kieu we di tihang sasalaman we tihalamat bisi tinggalin ieu kula mah geus naon garang-garangna hayang ditihang bae cekeuna sebab ieu suku itu datang ke rada cager masih kena tah make tongkat barang teu make tongkat boro-boro ditihang teu Jumat eta teh jelema teh berarti bagusan kena dibere tabrakan deui abe Jumat deui tauhid sifat kos kitu bae teu meunang dibere gering aral teu meunang dibere rugi aral teu meunang dibere susah aral tauhidna tauhid sifat eta mah tauhid awam eta mah tauhidna tauhid lumrah TK kos kitu ambalayah eta mah tauhid kos kitu mah cek tuan seh eta mah kos kitu mah teu kadeuleu tauhidna oh sapira eta mah hazal jismi fid darain wa marifatuz zat takulu hazar ruhil kursi fil akhirat marifat zat ialah bagian ruhil kursi anu bersih jaga di akhirat murni ngagenclang lewat tinu tadi melalui pembersihan batin nyana nyekalakeun awak aya lelembutan di jero lelembutan teh aya panyakit aya laum aya hawa aya makruh aya ujub aya gibah aya riya picen aya kitu jahlu aya bodoh aya hubul jahumul mal hubur dunia hubur riasa picen kabeh dibersihan sedemikian rupa kunyana diupayakeun datang ka leuleungan ninggalkeun heula masyarakat ninggalkeun heula anak pamajikan ninggalkeun heula dunia tinggalkeun sanajan nyana aya di imah diusahakeun hate teh ulah resep kana dunia ditapakuran gunyana awak kunaon sia resep bae dunia ja dunia mahina cak Gusti Allah lauzina lamun ditimbang aya mangpaatna ulah loba ieu dunia andai kata aya manfaat jeung aya mulia aya bagus ulah gede saukuran jangjang rambetuk bae niscaya moal dibikeun ka kafir ta dunia moal dibikeun ka kafir ku ayana hina dunia dibikeun ka kafir hina entak dibikeun ka nu hina deui kulantaran mukmin mah mulia teu dibere dunia sebab kotor masa sih kudu dibawa kuno mulia tuh kan keur ngaji mah bener oge ya jadi lamun aya jelema hudang neangan dunia datang ka peureum dunia keneh bae eta teh hook biasa urang mulia neangan nu hina bae datang ka gelut-gelut berebutkeun nu hina datang ka poho ka Gusti Allah lantaran ngupayakeun nu hina datang ke gelut nu hina datang ke orang poho ka Gusti Allah rugi engke di akhirat hina dunia eta di kitu-kitu bae ka Gusti ka hate awak sia teh ieu masyaallah kunaon budak-budak nu hina bae deres dagang mah deres budak-budak nu hina ge emang parantina deres nyana bisnis ge budak-budak nu hina ieu mah ceramah make ayat make hadis neangan nu hina goblok tuh Masya Allah pohara jasa tuh
Aik itu banyak dagang, geus tanggung hina di akhirat lagi geus mal hesen deui malaikat. Malaikat datang di rantai bae eta mah. Kumaha? Tadi kitu-kitu bae heulana, di kitu-kitu bae. Di kitu-kitu teh maksudna ieu urang supaya bersih tidak dunia. Terus we sapoe dua poe aya heueuh ner-neran bahwa eta dunia hina. Mun encan aya anggapan di jero hate urang bahwa dunia hina, urang masih kena can boga makom. Terus bae. Hese kudu boga guru, mantak didinya lah guru mursyid. Datang nyanggakeun sadaya-daya abdi teh pangurus geuni awak. Nyaan sia mohon. Daek sia ninggalkeun pamajikan mombong. Bohong atuh. Gitu mata bohong. Loba anu bebe jaga ku lagi. Kula mah jadi panguruskeun bae kiai awak lah cenah di ka Allah keun. Boga pamajikan sia, boga. Ai Maisa naon dia dagang. Mun eureun dagang daek, ieu tuh kumaha cenah. Bohong berarti sia. Sia mah maca shalawat bae. Bohong berarti. Emang kudu heureun. Ci atuh cenah urang kumaha dahar. Nah, ieu teh endek mindahkeun keyakinan nu tadina urang boga keyakinan mun teu dagang teu dahar kuari mah tinggalkeun eta. Kuari ka Allah. Pan bisa kos kitu, pan Allah teh yuhyi wa yumit. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi hayyul qayyum. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca unggal manteu salat kurang. La ilaha illallah taya pangeran wajib disembah kecuali Allah wahdahu Allah teh hiji la syarika lahu anu ngabarengan wahdahu la syarika lahul mulku Allah teh anu jadi raja kerajaan aya di Gusti Allah milik Allah kerajaan atuh Allah baraja di daja. Masa urang karaja teu percaya? Walahul hamdu jeung Gusti Allah teh sadaya puji. Yuhi Allah teh nu ngahirupan. Cak Allah sia teh ngaayakeun aing. Kuari sia ku aing dihirupan. Moal pati-pati yuhi aing nyorot ka sia lamun ku aing teu diurusan sia. Setiap yuhi aing nyorot ka sia dahar nginum ku aing diberes sia. Hayu engke wayah eureun yuhi aing yumit. Paeh sia. Dibaca kurang tapi kurang yakin tetap baik dibaca kurang lantaran urang ieu tauhid sifat doang makena syariat tetap baik balik deui teu dagang modal hese neuk mindahkeun keyakinan eta mantep kitab ieu mah lain ajieun bangsa tukang karung lain ieu mah neuk mindahkeun keyakinan perasaan urang nu tadina rasa urang mun teu dagang mah deuh moal boga duit mun teu tani mah deuh moal boga duit mun teu gawe mah deuh moal boga duit deuk micin eta deuk di ka Allah keun doang waduh atuh kos kitu mah cenah itu kumaha mantak hese ge jadi wali lain zikir lah zikir mah babari illallah dinusugi makomu panjang ngariung dinusugi angel kiai tolol tak kiai la ilaha illallah la ilaha illallah la 100 naik deh illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la 200 illallah la ilaha illallah la ilaha 300 la ilaha tiba-tiba ieu panjang amat abe gede dinu susah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kiai sagedeung amat nah panjang-panjang ge jamal gede eta tauhid sifat kos itu arahanana mangpaatna jang jisim sakumaha tadi tah takunu hazal jismi fid darain ibadahna lumpat ka jisim sagalana lumpat ka jisim putar aturna wudu kumaha ngababagus jisim salat ngababagus jisim jang awak bae roh kolbu teu pernah dibeberes eta tauhid sifat kos kitu mun ditanya ku urang Allah oh atuh aya anu ngahirupan sia Allah anu nyugikeun sia Allah anu ngamuriangkeun sia Allah nu nyaetkeun Allah pinter wabeh je pinter jasa malah make dalil lagi geus teu kudu henteu cukup make nas make mantek segala rupa martil lagi buleudeh
emang teu hebat kitu lamun ngaji tauhid hebat jasa. Beuh lamun geus ngabahas tauhid make alatna yakni makulat. Beuh pohara jasa innal makulati ladaihim tusaru fil asyi wa hiya jauharun wa hiya aradun wa jauharun. Dulur sing hade bahwa aya johar aya arad. Arad johar anu kitu makoma binafsi. Ari arad anu kitu makoma bigairi. Johar makoma binafsi. Arad makoma bigairi. Arad engke bakal kabagi ayat 9. Ieu kabeh maujudat mumkinat. Johar arad eta kabeh adalah nu mungkin. Allah lain johar lain arad. Wow jago jasa. Mulai kuari di dalilan nu makoma binafsi. Nu makoma bigairi. Hendak nyaritakeun ngamurnikeun Allah melalui dalil. Hebat jasa. Hebat lain lalagaan make alatna segala rupa. Geus nas Al-Qur'an, geus hadis, geus mantek, geus make makulat. Hebat jasa. Dibere bae teu boga duit. Aing atuh tulungan Gusti ya. Emang kuna gitu aing teu boga duit jasa ieu. Mana pamajikan ada muriang. Anak deh aduh di rumah sakit. Tah eta ngaranna tauhid mengpeleh. Di makulatan tinggal di makulatan. Tauhid anu hebat. Awak aing sehat nang Allah, gering nang Allah, sondor aing minta tulung ka sia. Endeu ka Allah bae aing mah hirup nang Allah, paeh ge menang Allah. Geus kumaha Allah bae. Keur ngaji mung mantep. Giliran bae keluar ngaji, boro-boro gering, teu boga cai bae ge. Teu boga cai. Walah wah weuleuh tah dek jadi wali teh hese dek masrahkeun sadaya-daya ka Gusti Allah. Urang kuari kieu bae tauhid sifat bae datang ka dieu geus panjang tah dongengna kieu. Urang beurang aktivitas terus maghrib urang carita ngaji datang ka Isya terus aya deui riungan tetangga kebenaran ngariung datang ke jam 12 balik ka imah deuleu jambu jam 12:30. Aduh besi kaberangan ya subuh ya hayang hudang ti peuting ya hudang we jam 3:30 jam 3 hayang bae hudang bener dihudangkeun gua jam 3 aduh isuk tunduh lah SD bae subuh bae subuh ge hampir jam 6:30 hampir jasa eta ngaranna tauhid sifat. Ai tauhid zat lain gitu urang aktivitas jam 12:30 ya Allah ya Rabbi abdi diciptakeun ku Gusti Allah dibere kuat jeung teu kuat nang Gusti Allah. Kemudian abdi minta dibere sare Gusti. Kemudian abdi hayang hudang sekitar jam 2 atau jam 3. Abdi teh kapan nang Gusti dititas tahajud teh ku Gusti. Atuh Gusti mah maha kawasa hudangkeun abdi sanajan sare setengah jam ulah dibere puyeng abdi ku Gusti. Haju abdi rek tahajud isukna ulah dibere tunduh ku Gusti. Ja Gusti mah maha kawasa abdi percaya ka maha kawasaan Gusti. Abdi nyerahkeun sadaya-daya. Abdi bate daya teu upaya. Ja ayana ge lain nang abdi, gagah lain nang abdi, kuat lain nang abdi. Ja jelema anu dahar bae ge teh dibere kuat henteu bae. Abdi dek nyerahkeun sadaya-daya ka Gusti. Mangga nyanggakeun sadaya-daya abdi nu Gusti. Abdi hayang hudang jam 3 hees jam 1:30 setengah jam dihudangkeun ku Gusti. Alhamdulillah teu puyeng terasa bareng jeung Allah. Langsung mandi, langsung wudu, salat, sholli sunat tahajud. Allahu akbar. Masyaallah. Tahajud teu salam-salam. Pas tahiyat teu salam. Masya Allah, jak pemajikan tahiyat kebel amat, datang ke jam 7. Moal diserahkan ke Allah mah. Nah, orang ngatakan lamun geus saes saha nu ngahudangkeun? Ai lain Allah mah bisa. Nang Allah ketika orang sare dihudangkeun ku Gusti Allah, hudang sia hamba aing. Sia dipake kakasih ku aing. Sia teh kakasih aing. Hudang. Sok nah seakan-akan mandi wudu sok salat aing resep ngadenge pujian-pujian sia ngadenge kapasrahan sia ka aing sakumaha sia pasrah ka aing ku aing bakal diladenan sakumaha keyakinan sia ka aing ku aing bakal diladenan ku aing ana inda zonni abdi bi aing mah kumaha sangkaan sia
sia boga sangka bahwa nu mere kuat aing mere ka sia boga sangka anu mere gagah teh aing mere, sia boga sangka anu bakal mere bisa teh ibadah aing bakal dibere sia. Mata ulang urah boga rasa nang aing, lamun urang boga rasa nang aing sakit tuh bakal dibere capek. Nah, melalui tauhid zat dibagilah ku ari kurang tauhid sifat, tauhid asma, tauhid af'al, tauhid zat. Mimiti urang berangkat tina tauhid af'al supaya af'al teh kaharti ja Allah tegas kajelaskeun fa'alul lima yurid. Ku ari kurang terus we dianalisis, diasupkeun ka jero hati. Allah teh anu migawe urang, lempang teh digawe nang Allah fa'alul lima yurid. Diuk teh pagawean diuk nang Allah fa'alul lima yurid. Kicep teh pagawean kicep nang Allah fa'alul lima yurid. Denge teh pagawean denge nang Allah fa'alul lima yurid. Wabeh kamamana kumaha ge ieu teu kaluar tina pagawean Allah, lempangna nang Allah, diukna nang Allah, asupkeun ka jero qalbu urang selusup orang nang Allah. Terus sapoe dua poe tilu poe engke karasa ketika menang Allah Gusti teh daya teu upaya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Horenganan henteu ngabalang hiji jelema kecuali malangkeun teh nang Allah. Henteu datang eta panah ka ditu kecuali nu ngadatangkeunana Allah. Henteu ragag eta barang bang di luhur kalapa kecuali ragagna menang Allah. Ragagna kahandap dikenakeun kana naon kecuali menang Allah. Eta teh anu asli atau anu tawalud kabeh ge menang Allah. Fa'alul lima yurid. Asupkeun ka jero hate mulai kabeh menang Allah. Asa aya Allah teh urang lengkah nang Allah, urang kadi nang Allah, urang kadi nang Allah. Asa babarengan bae Kanjeng Allah teh mantap. Moal aya capek engke mah kadituna moal aya waktu. Moal aya waktu teh kapan panon poe teh nu ngaleumpangkeun Gusti Allah. Ketika urang geus deukeut jeung Gusti Allah, aing makhluk panon poe bisa nurut lantaran sama-sama makhluk. Sesama makhluk tidak boleh saling mendahului. Ji atuh kajian Nabi Yusa perang can anggeus kumaha gitu. Ya Allah ya Rabb, apan ieu teh perang dititah ku Gusti sementara can anggeus ieu perang. Ieu panon poe teh pan endek datang endek surup. Lamun ieu panon poe disurupkeun moal beres ieu perang, abdi deuk ngadatangan malaikat tukang narik panon poe. Hei malaikat eureun heula sia. Eureun heula ulah waka disurupkeun ieu. Emang enak can beres perang eureun. Awas ya diancam poe sia lamun terus bae diseret datang ka surup awas poe sia. Oh tuh cenah ya bae kan hampura. Ditahan ku malaikat perang beres setengah jam kemudian beres. Malaikat silakan bakarak narik malaikat bebeja ka Gusti tah sih bagawat teh mah. Tuh sama-sama makhluk je ahli hakikat bagi kos karari itu emang kumaha gitu kos kitu kesa kedeung deui di Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Harun maot engke bakal nu ngalanjutkeun Kangjeng Nabi Yusa nu ngora bakal nu kolot modal eta wallah. Ieu marifat zat. Nah kakarak awalan marifat sifat mah kos kitu mah tinggal urang jaritakeun marifat zat mulai ti marifat af'al mulai ti tauhid af'al naik kana tauhid sifat naik kana tauhid kitu ahwal kemudian asma gitu kemudian kaharti af'al kaharti sifat kaharti asifat kaharti af'al kaharti asma bakal kaharti sifat ketika af'al asma sifat kaharti bakal kaharti zat Allah. Iyalah nu dimaksud ma'rifatuz zat wallahu a'lam.